apa jempek? Jempek teh. Jem. Ari ngaji kudu jem. Bebaskeun suarana. Keluarkeun nih keluarkeun. Ari ngaji kudu jem. Ulah bari ngaloprek. Komo lamun tibara sare bisi dirauku kelong. Oke lah artinya Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya wallahu a'lam bi muradihi amma ba'd. Pampayuna nu kusim kuring di pihuraman pengatur waktos penata acara kersana MC paling mana MC kita. Aduh mudah-mudahan Allah dimuliakeun amin. Teristimewa teristimewa segenap panitia penyelenggara acara Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana panitiana ieu? Eta. Panitia. Eta. Wabil khusus ka Bapak Kepala Sekolah SMK Dharma Kusuma Cianjur. Paling mari Bapak KS na. Ka mana? Di handap. Panitia mana eta nu kerudung abu? Urang doakeun mudah-mudahan perjuangan para panitia ku Allah digentos ku berlipat-lipat ganda amin. Sabab naon? Untuk mengadakan acara seperti ini panitia membutuhkan pengorbanan, betul? Pengorbanan naon sih? Aya nu ngorbankeun harta bandana, aya nu ngorbankeun tanagana. Aya nu ngorbankeun pikiranana, bahkan aya anu teu mikir-mikir aja. Ada panitia nu teu mikir aya. Katulis nama si eta teh panitia ngan teu gawe. Aya. Ulah mana jelmana? Cirian. Atuh da batur mariweuh. Tim mimiti nyiapkeun acara. Betul? Aya nu masak aya. Teu. Mararasak teh. Lamun masak, tim mimiti mencit hai, mencit dom, mencit sap, mencit anu gen. Udah mencit jadi mana? Apakah itu semua tidak membutuhkan pengorbanan? Nggak butuh. Kabutuhkeun matakan urang doakeun mudah-mudahan segenap panitia ku Allah perjuangannya diganti yang berlipat-lipat ganda. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Oke, yang sama-sama kita hormati guru-guru. Sadayana sakieu guru-guruna. Ibu bapak guru dararaman. Alhamdulillah urang doakeun mudah-mudahan guru urang sadayana Allah dipasihan sehat badan amin. Ditambah-tambah barokah ilmunya amin. Ditambah-tambah barokah amalnya. Oke, mudah-mudahan putra putrina sinjari putra putri anu solih tur solihah anu tiasa naraskeun perjuangan anak amin ya Allah ya Rabbal. Juga yang saya cintai dan saya banggakan siswa-siswi SMK Dharma Kusuma. Masya Allah. Ana kararas sawareh deui manggileun. Teteh-teteh mah alhamdulillah gararis. Henteu sawareh. Kan aya urang kabawakeun geulis. Geulis henteu. Geulis teh mang. Kumaha ramang teh? Damang. Aya nu cangkeul aya. Anu lapar aya. Anu galau aya. Semangat
semangat teh dia. Semangat teh karena naon? Karena Allah ini hebat sih. Meni langsung ka surga teh di mana ge. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji. Akulah ka hiji lembur. Bisa jadi mawar bodas. Kala-kala ieu ka naon namana ceramahna aya nyanyian bae teu? Bae teu? Kusabab lain loba gayanya. Kusabab zaman kiwari kalau mengaji tanpa ada candaan balalubar. Tebubar bulutan. Tenunutan tibra sare. Katakan hayang nyanyi nyanyi. Pertanyaan anak si AAA, emang boleh? Ayeuna urang keur ngaji seserian? Boleh. Anu ulah teh yang serikeun anu emang boleh? Ayeuna urang seserian babarengan? Boleh. Anu ulah teh seserian sorangan naon teh berarti? Oke, katakan sok ayeuna mah bebaskeun suarana, hayang seri dan seri, hayang naon di bebaskeun ya, bebaskeun. Karena naon seri apa seri teh? Seri eta teh mangrupakeun obat, naon cenah? Obat. Jadi seger kana awak bener. Kunaon ayeuna loba jalma gering? Antara seri eta teh kurang seri. Matakan ayeuna hayang seri deres seri bebaskeun ulah manggalong nanti koro bisa jadi stroke. Sok siap? Ayeuna ka hiji lemburna diganti ka hiji majelis teh nya. Ka hiji majelis karena kita sekarang sedang di majelis ilmu. Mapai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji. Henteu karasa capek mah sabab make kendaraan. Aya nu dia naik mobil aya. Nu naik motor aya. Berjalan kaki aya. Di buruhan teu ku guru. Dibere duit ku PKS. Kuatir itu naik kanan. Ari ka dieu kabaksan teu? Dipaksa teu? Kapaksa abdi mah naha ada di absen. Kapaksa. Nah, ya kana ngaji mah urang teu kapaksa jeung dipak. Tapi kudu maksakeun. Siap? Nah, kira-kira ya siswa-siswi dui dar mah datang karena ieu tempatan nah saja tolabul ilmi atau nabi tolabul kejo. Hah? Dua-duanya tadi nama sirik tolab ilmu cenah neng teh manangger ada jingjingan mata sok dibawa. Ayo bawa tas. Jang naon sia teh? Hah? Jang HP terus? Hah? Aya jeruk tilu asupkeun deh. Insya Allah siswa-siswi Dwi Dharma datang karena ieu patepatan sejak tolabul ilmi. Oke, apal karena pahalana tolabul. Naon cenah pahalana tolabul ilmi teh? Man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi awalam ya'mal bihi kana afdalu min ayyusoliya al-barakatin tatawuan. Bisa jalma anu ngaji cenamangnya 1 jam di pengajian diukungkul naik itu hungkul teu ngobrol teu sare teu silih ciwek jeung babaturan teu silih toel. Datang ngumpul ke pengajian maka eta lebih abdol daripada sholat sare rakaat. Aya di dieu sholat sare rakaat aya. Mun aya mah geus tinggalin eta sirah dihandapnya. Kubanin capek. Tapi ayeuna urang duduk di majelis ilmu dengan hati ikhlas, insyaallah lebih abdol daripada sholat sare rakaat. Cek si teteh-teteh anu tukang baru moloho ka hareup. Damang
Naha cenah make afdal kene orang mencari ilmu daripada sholat 1000 rakaat. Naha cenah jawabanana apalah arti kita sholat 1000 rakaat lamun misalkeun teu kejeung ilmu. Ayeuna si teteh naon atuh nya? Teh hah? Teh mana nu ngundang teh siapa? Teh Imas. Teh Nawal. Teh Nawal atunya. Teh Nawal sholat 1000 rakaat tapi teu pake ilmuna, maka sholatna bakal sia-sia. Teh Nawal puasa tapi teu apal kana ilmuna, maka kur lapar jeung haus hung. Teh Nawal haji umrohan tapi teu jeung ilmuna, maka nu dibeunangkeun kur kaolong duit jeung waktu semata. Matakan beramal tanpa ilmu mardudatun latuk balu moal ditampi ku Gusti. Naudzu fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk balu sing sahaja ma siap nyebut emak. Siap. Minta melohok bae-nya. Itu si Aangan melohoknya kahar udah geus nu bogoh. Siap nyebut emak siap? Sing saha jalma ibadah teu jeung ilmuna maka ibadahna di kosora dombanya moal ditarima ku Gusti Allah, ku Gusti Allah. Bener turuk tuk 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 raya tetarun nu berartinya beramal tanpa ilmu moal ditampi ku Gusti. Katakan alhamdulillah ya teteh ibu bapak guru calikna ieu patopatan si jatolabul ilmi, maka yakin dosa urang semuana diampuni ku Gusti Allah. Amin. Karena naon setiap ada naon-naon riungan kumpulan pengajian Allah Subhanahu wa taala ngutus ka malaikat napikeun datang kana ieu tempat. Rek naon eta malaikat datang ka ieu tempat aya ngapal? Bade naon? Bade main marawis? Lain atuh. Rek video abdi. Rek ngiluseri. Eta malaikat diutus ku Allah pikeun nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak. Teh araya karasa ina nu jadi cabutan dosa karasa teu? Nah henteu atuh. Lamun karasa bakal pingsan. Kusabab gede kene dosana tinimbang awakna. Nah, matakan ayeuna malaikat diutus ku Allah pikeun nyabutan dosa-dosa anu aya dina awak urang. Eta dosa dicabutan, digembol ku malaikat dibawa ka itu ka gunung. Ka mana cenah? Gunung naon berarti di dia? Gunung? Hah? Gunung gede. Eta teh malaikat nyabutan dosa-dosa siswa-siswi Dharma Kusuma. Digembol eta dosana, dibawa eta dosana di karungan eta dosana, dibawa ka itu ka gunung gede. Cek gunung naon cenah eta malaikat meni ringkid kitu. Meni di karungan meni loba. Kita dosa. Dosa saha sih? Dosa siswa-siswi Dharma Kusuma. Meni loba kieu nya gunungnya. Terus rek ka manakeun? Rek dipiceun ka gunung. Tapi cek gunung hampura ku kaula moal ditarim. Bisa berarti dia geus loba dosa. Nah, lanjut ka manakeun atuh cenah. Gunung lamun misalkeun ieu dosa, oh naonna mana siswa-siswi Dharma Kusuma ulah dibikeun ka dieu. Cek gunung kaditukeun we kalautkeun. Ka mana cenah? Laut naon berarti di dieu? Palabuhan Ratu. Mau jauh teuing. Ajang hari. Eta bu cenanya. Eta teh malaikat teh ditolak ku gunung lompat ka jangar. Naon ka jangari?
Kajangan diterek micen dosa siswa-siswi Dharma Kusum. Tapi cek jangari hampura moal ditarif. Usabab di dia geus loba dosa. Kamanakeun atuh ieu teh dosa siswa-siswi Dharma Kusum teh bikeun deui we dah ka ditu ka sakola anak. Jadi bu teteh jadi eta malaikat ditolak ku gunung, ditolak ku laut, datang deui ka Dharma. Erek naon eta teh? Ngabagikeun deui dosa-dosa anu meunang nyebutan tadi. Tapi barang ge naik tangga eta malaikat didinya naik tangga dicegat ku Gusti Allah. Cek Gusti Allah kumaha? Ulah malaikat kusabab pikeun jalma anu keur tolab ilmu ku kaula geus dihapura kabeh dosana. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Cek si teteh alhamdulillah geus dihampura dosa mah. Tapi malaikat tidak diam begitu saja. Cek malaikat lamun misalkan ia dosa ulah ka siswa-siswi duwida naon duwida mah nih Dharma Kusuma. Lamun ulah kudu kamanakeun? Cekelan we ku anjeun malaikat. Atau cek malaikat teh cangkel dicekelan ku abdi mah. Nah, cek malaikat, cek Gusti Allah, damukeun teh wahai malaikat, lamun misalkan eta dosa siswa-siswi Dharma Kusuma geus dicekelan ku anjeun, nangtung anjeun di ujung-ujung jalan, nangtung anjeun di ujung-ujung gang, nangtung anjeun di lawang pantok. Lamun aya jelema anu balik ti heula samemeh doa, tah bikeun cenah dosa na kadinya. Erek atuh balik ti heula. Naha? Sieun tah? Eta amang-amang nu dedenya si aya saha sih? Namana sebutkeun hiji dah. Erik. Hah? Erik. Erik. Atau Mang Erik balik ti heula. Reka mana Rik? Reka mana Rik? Rek balik ti heula dah, tunduh. Wah, cek malaikat tah bere dosa jereut. Rugi heula. Rugi. Urang mah teu kudu ge dibere dos. Kusabab urang mah geus loba dos. Keur ngaji ge sok loba hulang hul. Mikiran hut. Komo nu sok beuki hit. Ayeuna dengeurna ge sok beuki hit. Hilang. Mudah-mudahan atuh kumpulna urang dina ieu patempatan, mudah-mudahan jadi syariat dihampura dosa ku Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Di mana tuh di mana cai kopi di mana tuh ayeuna. Panitia geus ditinyu can kopina. Ditinyu can. Mana lu meuli ka tukang. Si canggel. Aya. Ieu loba gaya eta mah ngaji teh loba gaya. Kusabab geus kaapal kan dina kopi teh terada aya kan terada cici. Dina kopi ya bukan, dina kopi teh terdapat kandungan kafein anu mana lamun kurang dikonsumsi eta teh maka cenah anu tunduh jadi cenah. Tah ayeuna ge abdi teh hayang cenah. Aya atuh aya dijieun heula urang tungguan atuh ya. Kopi di mana dirimu, sungguh ku menunggu hadirmu. Oh, bantuan udah capek.
Kita lanjut dulu. Bari nungguan. Jadi orang sadaya nakumpul ngariung dina ieu patempatan di nararaga naon? Memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mana peristiwa Isra wal Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang sangat aneh. Peristiwa yang sangat fenomenal. Saking ku anehna, saking ku fenomenalna, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ngawalan ku kalimah subhana, hartina maha suci Allah. Subhana maha suci Allah yang di dalamnya tidak terdapat suatu keraguan. Subhana maha suci Allah yang di dalamnya tidak terdapat suatu kebohongan. Kebohongan akan apa? Kebohongan akan di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di awalan kalimat subhana ngandung arti bahwasana peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kur bisa ditingali, kur bisa dipercayai ku dasar-dasar keiman. Garaduh iman teh moal mungkin ayeuna urang kukumpulan ngariung lamun teu gaduh iman leres. Moal mungkin ayeuna teteh-teteh aa cicingna ieu patempatan pas sedep, betul? Anu biasa namanya hunyar, freestyle, muter. Tapi ayeuna pas sedep jeung batur, betul? Cangkel teh pas sedep jeung batur, pamun gigireun bau awak da lieur. Tapi rela bertahan, rela. Karena di dalam hati ada yang namanya cinta. C-I-N-T-A dihijikeun jadi bertahan satu cinta, bertahan satu C-I-N-T-A. Ini baru bisanya. Bertahan satu cinta, bertahan satu C-I-N-T-A. Tepuk tangan heula atuh saeutik. Ngomongkeun soal cinta, Bapak Guru kan terus bercinta. Kantos bercinta. Soalnya naon biasanya saya kalau ngaji di depan itu orang-orang yang sudah berumah tangga, tapi ini masih siswa hunkul, bingung nanya. Bapak kantos bercinta, Pak? Ibu-ibu kantos bercinta? Apakah cinta itu masih ada? Bohong. Karena cinta mah naon? Hei, cinta mah moalil. Alus nage 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena yang namanya cinta bakal kagenaan ku seep. Cinta itu buta. Kamu kerasa gede cinta nege cinta mon. Buta udah segala-galana. Pacaran, panggilan ayah bunda. Saking kubuta naeta cinta, dangukeun. Saking kubuta naeta cinta bobogohan dina chat. Ayah, gak apa-apa bunda mau balangsak juga. Yang penting cinta. Cek anu 10 tahun bobogohan. Teka rasa kumaha eta ngarasana dina aplikasi TikTok na keranjang menit penuh anu dibayar. Eta bayaran Shopee Pay Later menit dibayar-bayar ku kabogoh teh. Anu asana penuh dengan cinta. Dan cinta mah buta, betul? Cek si teteh, teh nama teh nawal. Bari didinya tah, bari ningali jemuran batur. Biar ku makan hanya sehari sekali. Daek teh. Sakitu ngadahar basa di samuan oge nya. Biar
aku tidur berkasur kain jerami. Baik tak? Ada latunya. Jarang harus dicabak babaturannya. Biar ku harus berteduh di pinggir kali. Lo baru gitu ya? Asal engkau kan selalu menemani. Cek saya tak? Cek teh nawal. Ya Allah, setahun kawin, kawin. Setahun, 2 tahun, karasa dengan kere. Tak pernah ngecek out ke baju hiji-hiji aja. Tungtung na, anu asana penuh dengan cinta. Anu geus kararawin ya. Pulangkan saja. Atau ari geus kitu mah yang dipulangkeun ya. Katakan siswa-siswi Dharma Kusuma menikah harus dengan ilmu. Menikah harus dengan ilmu. Usah naon, lamun misalkan kita punya ilmu, aya karusing, aya kasedih, aya kabingung, bakal bisa mandisikeun, bakal bisa naon-namana mandisikeun emosi, moal babarawakan dina status. Sok anu bikin status. Segala-gala dibikin status. Riet bikin status. Tundung nyen status. Eta si AA budung nyen status. Kenapa ya? Apakah ini penyakitnya sama satu dunia? Lain sama satu dunia, maneh dijorok tara mandi. KB di status. Nah, matakan menikah harus punya ilmu. Jadi menikah jangan karena cinta, jangan karena jabatan, jangan karena rupa. Usaba berupa apa bakal berubah. Cinta karena harta bakal rusak. Bukan bahu berbintang, bukan leher. Ararapa ibu budak sakit tuh. Ararapa dangdut. Yang kudambakan dia yang punya istri. Ini dia yang punya istri. Menikah harus dengan ilmu, karena dengan ilmu hidup kita akan terarah. Betul. Damang masih kuat, masih bisa bertahan, masih ingat ini teh ibadah. Ari ibadah teh nyata sesuatu yang dibenci oleh nafsu tapi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Mata kesaeutik cocobana ayeuna kita di majelis ilmu terhitungna ibadah. Matakan kesaeutik cocobana naon cocobana eta panon tah di bedolan ku setan hayang teh nutup biwir anu asalna omongkeun nanti babaturan jeung ngobrol aya nu kitu bandring bener iya tah naon ieu bentong tah pinggang pergi diuk ditotosan ku setan. Katakan ayo mau cicing we diuk na teh. Dia malila-lila teh eta teh naon coba tapi bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kira-kira ya teteh kira-kira yang ngajinah yang lila yang sakedeng kami sajam buat 2 jam tong lila-lila teh nya hajinya disabab ada yang namanya penyakit barho naon cenah barho teh naon bubar po aya dina leuwih parah cingho naon cingho cicing keneh oge geus can bubar can naon geus pohodeuk katakan ngajina ulah lil penting singkat padat melekat ulah poho balikna urang mawa ilmu anu
berangkat biar kita kacir ya teh ahli barang dah katakan izin yang lalil nu penting dah baik indifna abdi datang karena ieu tempatan teu ngarep-ngarep kana berkat teu kana amplop ieu teh di najis amplop yang lagi doa dari kalian semua teu kudu kayak gitu pakai sebagai ganti geus dirapet di kamari ngan bejana rek dibuka dia sudah rek ditamahan amin ya kira-kira ngajen yang panjang yang pondok ngajen yang panjang yang pondok hari ibu ulur resep kanu panjang resep kanu pondok ngaji na dalam guru ngaji makna ya pondok nu penting jadi ilmu ngajadikeun amal dina kahirupan sapopo dan menurut abdi mah ngaos makna ya pondok nu penting uihna nyanak amal anu hade jeung tarik jeung salah Gusti nu agung geus berkat geus duit geus amplopnya haceurina wajah koropak sudah gede saya datang ke sini silaturahmi man sarrahu wa yubsatalahu fi rizqi aw yusalahu fi atharihi falyasir rahimahu sing saha jalma anu sok silaturahmi nu pertama ku Allah bakal diseueurkeun milik rezekina kaduana ku Allah bakal dipanjangkeun yuswana matakan urang teh kudu daek silaturahmi supaya panjang umur loba dulur duit HP kasih katanya naramang alhamdulillah tapi kopi can datang dehnya can datang aya teh itu aya oh bios kan teh aya aya sedang di jalan oh itu menit 12 oh 12 aja eta hiji mang ini jangan mangga orang kasihan kalau jalan alhamdulillah tapi hatur nuhunnya sing ditampi imah islaman orang coba bela panas kan nah orang lanjut lah tuh nya orang sadaya kumpul ngariu na ieu batu-batu naon tadi silaturahmi terus talabul ilmi dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam timbul pertanyaan di mana dugi ka mana Isra wal Mi'raj teh itu apa? Isra wal Mi'raj di mana dugi ka mana? Aduh namanya di mananya? Sok muka Google heula. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ka bukan jawabannya dugi ka Gusti karena dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa masih ada perjalanan yang lain sampai kalau naik ke langit 1, 2 sampai 7 ke Sidratul Muntaha sampai kangen ke Gusti. Jadi Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Gusti Allah. Pertanyaan anak, naon sih Isra teh? Apa itu Isra? Nah, dalam tafsiran anak, dina tafsir Jalalain, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli, dirinya dijelaskeun. Isra dirinya teh nyaeta sayrul lail, hartina perjalanan malam. Perjalanan malam. Jadi naon cenah Isra teh? Perjalanan malam. Jadi setiap ada perjalanan yang dilaksanakan pada malam hari eta namana Isra. Si AA kawarung ti peuting eta ngaranna si Tete
bisa meureun ngabedakeunnya. Nah, ada Isra teh naon? Perjalanan malam. Ayeuna perjalanan. Pertanyaanna, ari mi'raj naon mi'raj? Hartosna mi'rajnya eta naik, naon cenah? Naik. Tadi abdi ti handap, kaluhur panggung, eta namana mi'raj. Hartosna mi'raj teh nyaeta naik. Jadi ulangi deui, Isra hartina naon? Perjalanan malam. Ari mi'raj naik. Timbul di pertanyaan, berapa lama Isra wal Mi'raj itu? Ada yang nyebut 1 malam, ada yang setengah malam. Nah, jawabannya ada di Quran surah Al-Isra ayat 1 baca tong. Iya nukoni tadi ayat. Mana? Mang Eri? Mang Ojan? Jawabannya seberapa lama sih Isra wal Mi'raj? Jawabannya ada di surah Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi dina lafad laila. Aya santri di dieu aya. Paling santri cung? Santri ngacung? Aya santri? Aya? Luar biasa. Cek santri dina lafad laila di dinya terdapat tanwin. Tanwin teh nyata tanwin nakiroh. Non cenah? Tanwin nakiroh. Kenapa ada tanwin nakiro di situ? Dina tafsiranana wa faidatu dzikrihi bitankirihi ila taqlili muddati. Jadi kusabab ayat tanwin nakiro di dinya artina menyedikitkan waktu. Jadi Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi itu bukan 1 hari, bukan 1 malam, bukan setengah hari, bukan setengah malam, tapi sakedeung. Naon cenah? Sakedeung teh naon? Sakedak. Teu lama. Sakumaha teu lamana Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi teh? Wallahu a'lam. Sebentar nasa kumaha Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi, tapi dikuatan deui dina kitab Qissatul Mi'raj bahwasana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj diberangkatkeun ti Masjidil Haram dari tempat tidurnya na kasur. Begitu Isra wal Mi'raj perjalanan ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Sidratul Muntaha, naik ka langit kahiji nepi ka ke-7. Begitu balik deui ka tempat kelemna kana kasurna, eta kasurna haneut keneh. Kabayang teu bentarna. Teh, aya masih teteh duduk di dinya, aya kacai ka WC. Balik deui ka tempat dudukna, nah tempat dudukna geus tiis apa haneut keneh? Tiis. Tapi eta Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj perjalanan yang begitu panjang. Kuduna mah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa wae jaraknya jauhnya. Tapi iya Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik dari langit pertama sampai ke-7 ka Sidratul Muntaha sampai ka Gusti Allah. Eta tempat dudukna hane, bukan tempat dudukna, tempat tidurna masih kene hane. Kahartos henteu. Musabab tadi teh ya, peristiwa Isra wal Mi'raj cuma bisa dipercayai, kudu bisa diyakinkan ku make dasar keimanan. Tapi terkadang teu kaharti ku akal kok bisa. Isra wal Mi'raj yang harusnya perjalanannya mencapai perjalanan kudu nambah, perjalanan teh luar biasa panjang.
ku kecepatan cahaya oge eleh mau kaburu jauh banget, tapi kok bisa Kanjeng Nabi melaksanakan Isra wal Mi'raj dengan begitu singkatnya? Kok bisa? Nah, ayeuna kitu ayeuna naros eta teh teu acan kahartos. Ayeuna turutan abdi siap? Supaya kahartos. Siap turutan? Siap. Itu di kampung naon sih? Di Darmakusumanya. Lamun aya waktu urutan bebaskeun suara tong dikakompit nanti koro bisi disetrung so lamun aya di Darmakusuma aya sirem arek indit ka Bandung. Pertanyaan anak, apakah eta silem ka Bandung nepi ke 5 jam? Henteu dong, anak. Kusabab eta silem lempang sorangan, teu ka Allah. Eta silem lempang sorangan. Dina syariat ngalawan eta silem lempang sorangan 5 jam karek nepi ka mana? Kalau bentuk kencannya, pokoknya teh 5 jam karek nepinya. Betul? Karena eta sirem berangkat sendiri. Coba lamun kieu. Lamun aya di naon teh? Di Darmakusuma aya jelema arek indit ka Bandung tuluy nyakuan sirem. Masih gabut bangetnya nyakuan sirem. Pertanyaan lain siremna tapi jalmana nepi teu bukan jalmana. Pertanyaanna bukan jalmana tapi siremna. Pertanyaanna apakah eta si sirem nepi teu 5 jam ka Bandung? Nepi ku sabab naon? Disakuan usaha ku jalma. Begitupun Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harusnya perjalanan nanti panjang, tapi karena diberangkatkan dina tafsiranana summa urija didinya jadi fi'il madi majhul anu hartosna bukan geus berangkat Nabi Muhammad teh, tapi diberangkatkeun kusaha ku Gusti Allah, diberangkatkeun ku Gusti Allah. Jadi yang harusnya perjalanan Isra wal Mi'raj memakan waktu yang sangat panjang, tapi karena diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan yang harusnya panjang jadi memakan waktu yang sangat singkat. Kahartos? Coba. Isra wal Mi'raj, coba kita ulangi lagi. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad di mana? Dugikakeun ka mana? Allah. Dari Masjidil Haram sampai kakeun ka Gusti Isra naon Isra? Perjalanan malam. Mi'raj naon? Sabaraha lila eta Isra wal Mi'raj. Sakedapna sakumaha? Wallahu a'lam. Teteh? Masih bisa bertahan? Masih bisa bertahan. Coba simkuring yakin bahwasana siswa-siswi Darmakusuma semuanya palalintar. Dalam hal ilmu agama, nah insya Allah. Coba simkuring minta 1 orang saja yang ke depan. Ada yang mau? Ada teh? 1 pada dites tepira hijaiyah kok pada mending maju atau ditunjuk? Ditunjuk anu wajah ditunjukna anu tunggulnya anu tunggul ditunjuk, anu gagaro ditunjuk. Amang-amang nah hiji tanya, tete-tete nah hiji. Nah,
saya pengen yang mana ya? Liur. Pengen yang itu tuh. Dek, katanya. Coba satunya, mending di itu ya, di apa teh? Nanti saya tunjuk terus ambil ke dia. Tes hijaiyah, ya. Oke, diberi hadiah. Hadiahnya Pak Jero. Hadiahnya namanya, rek duit itu nawa. Hadiahnya ada deh satu bingkisan, bukan bingkisan yang kenang-kenangan. Sok satu aja, saya pengen si teteh mananya, si teteh yang kerudung hidung. Oh banyak. Gimana atunya? Coba siapa yang mau mengorbankan temannya? Si Aana mananya? Anu mana anak dua gitu? Ada nggak kalau wajahnya? Si Aana orang ini wajahnya ceria. Arya ke depan, Arya. Saya pengen si Aa yang di apa tuh? Yang pakai baju putih, yang belakang nak, yang pakai baju putih belakang nak. Bagaimana di depan itu? Teteh, siapa namanya? Ada tuh ngibrit ya. Teteh siapa namanya? Cakep kan? Tegurung, cuma. Dihandap. Boleh handap. Handap. Handap lagi ya. Bagus, bagus. Gita. Gita. Kelas 11 berarti kelas 2, betul? Jurusan apa betul? Perawat. Rencana apa mana? Besti mana? Bisa ada yang kita masuk kan? Ayah, wali kelasnya mana? Itu ayah. Teh, coba musim kuring bikin di Pasihan. Acis. Lamun balik ke dia, ada dibayar 50.000. Lamun balik ke dia mah jadi 25. Nah, kan itu. Siap, huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baca. Alif. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, da, ro, zal, sin, shin, swad, dal, Sila ka mana lagi? Ulangi. Alif. alif, ba, Tong seserian teh. Juga nu bisa bae, jadi dia barisan geus kahareup mah ieu Kang Ibrik ieu. Alif. alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, da, ro, zal, shin, swad, dal, to, do, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Tapi untuk mendapatkan uang 50.000 tidak segampang itu terbisa. Orang tes deui.
nya atau alif batas 50.000. Tapi kan yang nak duitnya. Tenang, tidak akan bohong kok. Gak seperti janji dia. Coba nuhnya senonnya. Al-falak ada. Al-falak sok. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahu Tepuk tangan. Namun hikmah. Mereka biasa. Ya, nikmat. Saya merasakan orang yang sangat dingin. Asahan amina atau anu mikna. Anu mikna, ada mik. Mikna 2. Ana wala saha. Salma. Salman. Oh. Salman orang mana? Orang Cikaret. Dari Cakaran mana? Ada nih. Itu botak. Mana mau botak teh? Kelas sabaraha? Kelas 12. Guru na ya dia. Sadayana sih, wali kelasna ya. Iya. Ayo. Paling mana ini? Kadang naik juga teh ya tadi. Gaduh mah. Gaduh. Ayo kan Ayo. Sabaraha? Cobi alif huruf hijaiyah mulai. Alif bata sabi. Tenangkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Ece diuk di hareup Ece nya. Diuk di hareup teh hese, tong boroning jadi mubaligo, jadi MC gue hese. Anu asalna hadirin jadi haridin. Dahirin. Nah, sok lagi alif ba. Alif. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu kan artinya meh aya nadaan. Alif ba ta sa. Ada 1 2 3. Nah, itu mah babari nada lagi. Alif ba ta sa jim ha ba ta upin ipin geuning. Atuh teu dilagaman dah. Alif. Sok bis. Alif bata. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif bata sa jim ha ho. Mun balik lagi 25 kan itu apa? Do to ho ain min fa ko kaf lam mim nun hau. Lamun naik haji babari, ayah haji taek anu ya. Atas atas mah apa? Mah nggak tahu. Duit na mana? Aja apa atunya? Diharap. Teu mawa ieu teh kur aya tisu hukul. Keciriannya teteh nawalnya, teh nawal itu kedua tadi teh teteh gina sama asalman.
Ayah kita ada dia. Kita, teh kita samanya dia. Mungkin pan ayah hadiah diambil. Nah, teteh dan AA, saya bawa kalender. Ya, karena kalender mah. Tapi kalender yang kemarin mah di share sama Teh Nawal ya. Lihat tuh kalian. Tuh, nah ini ada kalender, cuma ini mah kalender saya sama suami. Wih. Nah, ini ada nama suami saya. Di sini kita berdua. Cuman yang saya bagikan, yang kemarin udah apa? Yang kemarin udah nyanter berapa biji itu mah foto saya sendiri. Cuman insya Allah kalender ini bakalan adalah di sekolah satunya. Jam sieunan berita. Ini ada suami saya, bisa dilihat di medsos, di TikTok. Nah, namanya Ustadz Jose Abimanyu. Dai TV One. Wih, masya Allah, geus asup TV, asup TV. Nanti gue mah asup nah, gede teuingnya. Iya, ayah, oke, nah, Abdi, Awit Fitriani. Buat kalian yang mau silaturahmi, ada nomor WA-na, Instagram, Facebook. Nah, naonnya Facebooknya, naonnya Instagramnya, naonnya TikToknya, boleh kalian order saja. Sabaraha, ya Hardina. Coba biasanya saya kalau jual ke masyarakat yang biasa itu 20.000. Cuman untuk ke siswa-siswi karena murun 20.000 itu kan mahalannya. Sebelum oke sabaraha? 20.000 sebelum oke-nya. Nah, itu harganya jadi diskon 10%, 50%, 50%. Nah, salah 20.000 jadi 10.000 yang mau hubungi saja Teh apa berarti? Teh Nawal Nur Qalbi. Tes tadi kan kita sebelum pengajian dibuka dengan sholawat, sekarang juga kita tutup dengan sholawat. Siap? Sholawat non resepna alamat teh. Cuman iya teh dirasa-rasa berarti asal liar. Ternyata bukan liar yang sembarangan. Ternyata ini kopi belum diminum. Berapa minum latunya? Barade. Dia wae ngopi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Langsung cerahnya ditinggal di atas tibeurang. Mau tibeurang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Atau ngajak teuingnya setengahnya. Saleh iku papat badane mukmin anting syariat kang dihin lisane alus ngendikane
kalian semua. Mudah-mudahan bertemu lagi di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan kalian semua sehat. Amin. Cita-citanya tercapai. Allah lancarkan urusannya, segala urusannya. Amin. Ya Allah ya Rabbal, tetaplah menjadi orang yang baik dan jangan bosan menjadi orang yang baik. Insya Allah. Musa kita nantiasa kapihatur usikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.